2 miliar kita bisa cair? Oh, kalau begitu nanti saya kirimkan filenya. Karasa gimana ayeuna mah anu kieu teh tos jadi kebutuhan anu asalna tilu barang nu mahal jadi barang anu ilahan. Tapi ilahan oge bari teu ngajamin kana hirup. Contohna ari ayeuna najan boga nu kieu oge abi lah teu bisa can bisa ngaradahan anak abi udah harus anak lelah. Kalah hayo meriang jam maraban ieu timimiti meuli ketika ayeuna geus mang juta-juta jam maraban ieu teh sugan mata jadi kumaha gitu atawa mereka manfaat itu saat itu mah kring. Halo? Oh, di mana cager, kumaha cager? Oh, cenah mah mani teh geus lampar eta mah. Teu ngindar deui sugan. Tapi dina sawatara jamaah bisa ngarasakeun manfaat kieu teh. Kumahanya makena naha pangaruh itu raga. Anu mahal mah manfaatna teh leuwih karasa. Beda jeung nu murah. Nu murah mah hese karasa manfaatna teh. Jam mak man boga hiji kebon hukum tapi bisa mere dahan nu alus berkeluarga malahan mah bisa nyakolakeun budak dipikeun jadi jelema aya nu jadi sarjana aya nu jadi saudara